Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana tepang dangu deui sareng Mang di ieu channel di ieu galura dina raraga maidangkeun dongeng Sunda anu tos lami kapedar. Dongeng Sunda anu nuju digarap nyaeta judulna Munjung ka Beurit atanapi Dedemit Gunung Warangas. Ieu dongeng karya Ki Leuksa dikarang ku Ki Leuksa selaku pengarang dongeng anu atos kahot nya pamirsa sadayana tos janten inohong tina kebudayaan Sunda mangrupakeun dongeng tina hancana ngarang carios-carios atanapi dongeng-dongeng Sunda. Tah ku kituna pamirsa sadayana urang pajang deui carios anu atos ke Bandungan dinten-dinten kamari. Ayeuna urang teraskeun kumaha tah lajenganana nya pamirsa sadayana. Supados teu nyangkolong kana waktos mangga ka pamirsa sadayana geura tatan-tatan geura soson-soson dina HP-na sewang-sewangan. Mangga geura siapkeun naon wae istilna mah rencangna kanggo ngadangukeun dongeng, istilna mah leuteunana naon wae istilna mah opieunana kitu tah pamirsa sadayana sambil didamel sambil ngarencangan aktivitas pamirsa sadayana mangga geura siap pamirsa sadayana kanggo ngabandungan terasan ieu dongeng. Sok prung. Dari cerita Dedemit Gunung Warangas. Sakunuhun parantos dibangun ilahan cadukatungan bagian anu ka 30 genep. Padaran manggeri kabegat kuwanci genang samedarkeun kayan alam tiburan di lembur luhur. Khususna di bunina Abah Lemud anu harita Pak Tua Kampung kairing 2 istri nyatana Ibu Yayah jeung Ibu Tua kalayan kasaksian ku Bapak Lebe matotoskeun naan pamaksudan Abah Lemud anu bade ngadahup ka biaya tukang loteh cetolonya disangka ku bojona Pak Tua Kampung anu anonna Pak Tua cenah padahal eta teh calon pi istrieun Mbah Lemud. Kumaha atuh para pamirsa lajengna ieu carita langkung poe urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kayaan alam tiburan di lembur luhur. Manuk-manuk recep di saradana paisan alam berang harita jika anu nyaksian keayaan di jero imahna Mbah Lemud anu harita lumangsung hiji kajadian anu matak seri jeung matak amuk. Mbah Lemud ge ngerasa heran lantaran can nyahun kana lakona atuh meuli kerung-kerung ngadenge kitu teh nya geuwat Bapak Abah Lemud teu manya apa lebe teh lain teh nya kumaha teh mitinya apa lebe ujug-ujug kitu nya sababna naos kitu kadu tua nya anu kahartos teh dan Abah yo tah ku Pak Tua dongengkeun kuring mah bisi nyalahan kieu eta Abah nya ceuk Pak Tua Kampung tegebat ngomongna lantaran leungeun ditepak ku pamajikan Pak Tua bari jeung ngadalai atuh nya Pak Tua Kampung harita aya naon Ibu ulah tangkeur kumaha da geus beres pokona mah hampura we kuring teh kitu deui ka yayahnya omatnya ulah teu ngahampura nya kuring teu masa salah geus kababakus kabak-kabak teu bisa ngalalikeun hawa nafsu da puguh panas kana hate tadi mah geus lakonna mah kitu lah ceuk bojona Pak Tua Kampung bangun era pisan atuh kusakitu oge kahartieun ku Abah Lemud teh sabab pasti bojona Pak Tua Kampung teh salah tafsir
Dibuhan salakina jadi panglamar karanda. Abah lemud nyerengeh siri tandani ngarti. Tapi temu mongri ngan ukur unggut-unggutan we. Nya kajen atuh kitu mah dihampura ku akan ge. Tapi kudu minta dihampurak sing nyaan ka biayahnya sabab anjeun lewaseun. Salia da ka hartos ka dieu oge atuh. Kalapatan ceuceu dihampura bisa lahir batin. Ngan salangsungna abdi ka dihapunten. Sami-sami bi, urang si hampura we nya. Cik bojona patua berejen lunggak-linggak. Nya sanggeus kitu mah geroe saleserian. Sarerea ngarasa bungah. Bah lemud anu tadina ngajejentul sorangan teh ayeuna mah boga batin ngomong. Atuh ngagembrung we ngobrol lila pisan berjen sakalian ngabadanikeun rancana anu bakal dijalankeun. Biaya ngerasa betah cicing di dinya. Geus teu kagok atawa era malahan mah asa geus jadi beri bumi we. Komo da ku calon salakin nyatana bah lemud dipenta sangkan daek ngababantu ti ayeuna pisan. Kawantu manehna aripu. Malah nyu mah oge bungaheun harita teh jolaya teh jeung piindungeun tare teh. Harta keneh digawe babarengan di dapurnya diakeun dahareun jeuk keur nyuguhan. Nyatana keur nyuguhan palebe jeung patua kampung. Nu saterusna sanggeusna beres babadamian sarta geus sareubeun ngobrol. Patua kampung jeung bapalebe amitan. Balikna di bahanan udud bodas jeung duit ringgit ku abah lemud atuh puguh we bunga. Dan mangsa dina ieu carita. Kocap 2 minggu geus kaliwat we. Kasehatan abah lemud teh beuki alus bae malahan mah pauna geus waras deui. Ngan anu urut tatu masok sarabae teh lamun empo cahaya teh. Tapi najan kitu oge teu muranan kana kabungahan abah lemud ari sabab. Satadi nama sarea je ngaran kayen pada abah lemud bakal lolong sabilah. Sabab teu beda we jeung anu tojos bae. Tapi geus kita kuduna. Jika nu geus kitu kuduna kaayaan panu abah lemud waras deui. Bubuhan atuh. Anu ngejosna ge teuing saha, teuing bangsa naon, ngan anu penting eta mah minangka hiji pepeling we pikeun abah lemud. Sangkan eling kana dirina. Kumaha kayaan sukuna? Sedengkeun sukuna abah lemud teu kungsi 2 minggu ge geus lita deui. Lantaran ngan ukur kacapit senteg. Bubuhan kitu oge habeng diubaran. Atuh tereh kana cagerna teh. Harita abah lemud geus jagjag belejagi cakumaha biasana. Malahan geus bisa lantrak-lintrik di buruan. Empuan kebon gedang jeung jeruk anu nan karijenatna. Sabab ayeuna mah laeng lang teh tanda-tanda kebon. Tangka jeruk oge ngan kari tunggulna. Ocapna ieu carita dina hiji poe. Pabuburan harita teh. Eta kaayaan katidak bisa ngelenglang. Langit bengeras teu aling-aling perang poe geus rada luhur. Ari jama-jama geus loba anu kasarawah. Tapi abah lemud da encan mikiran pakaya lantaran can wangi liar kanu jauh. Barang keur lantrak rintik kitu kurungu anu datang ngarem teh bapalabe jeung patua kampung. Atuh geus teringat bah lemud teh. Merasa bungah kedatangan ku pangurus mah. Ayah bagai ajang tua, bagabe, ayah naon bang urusi mangga cari. Dah, bentar ya, malam iya, jadi ya, bukti anu resna bari iraha nikah teh abah, urang wareskeun ayeuna we sakantenan. Da kuring sareng bapa labe bade ka desa, urang sakantenan. Ana pangan panghulu atuh. Nya jadi mikeun ka susah jang tua, palabe ayeuna mah abah teh geus jagjag we.
Begitu jadi kerja. Kumpul dia mah abah dia. Yang kudu ramean, pokoknya mah. Anu parentingnya saya datang ke dia. Kun, menyangan biaya mah dibayar ku abah. Aya wartos sampai ngaperog supados di Sukabumi abah, cek beja mah. Nyai kate. Kun, kedoi sa syukuran mendate mas. Naon maksudnya teh wajib teuing gitu. Nah, mangat wae kitu mah abah. Tenang uruskeun nana panginten hayu atuh kalebe urang ka desa sarta sakantenan urang pangangkatan hulu. Mangga patua. Jangan sakit tuh anu perlu nama. Cek bapak lebe coba omong. Atuh sanggeus kitu maleos we duaan teh arindit deui. Dua lempang dijejapkeun ku paneuteup. Abah lemud. Beuki jauh. Nutuntun mah las wangilas. Ceburung beres gini. Ayo ngabantu ka aing jigana cereh laksana paniacan aing. Sabab geus eueuh deui halangan anu pikeun walina geus aya, sabab anak siayah nu tika geus ngidinan ayeuna mah. Moga-moga we sih lancar jigana senang boga pamajikan aing. Yayangku. Abah lemud cakakak seuri sarangan ngomong sorangan. Terus meloyong kadeket gerodog gekdi jika anu resep kami hempuan kaayaan di beruan anu geus lowong kaya tutuwuhan. Tinggalkeun dua semah nanya tengah patwa kampung jeung pabalbe. Bah lemud terus meloyong kadeket gerodog gekdi jika anu resep kami hempuan kaayaan beruan. Nu memang geus lowong ieu pisan tutuwuhan. Malahan mah pagar oge geus diberesan dijieun suluh. Ngan kari ngaganti we kudu sejen. Leng abah lemud ngahuleng manehna mikiran pigantiun pepelakan. Nah naon anu sakira cocok dipelak dirinya. Tapi pikiranna ngabang dua. Lantaran inget kana kajadian anu geus kaliwat-liwat. Dina mangsana gelut jeung Mang Ronyok. Tungtung mah kelah kukulutus ka Mang Ronyok atuh bah lemud teh. Kurang ajar ta si Ronyok. Tete, rabuki kapi, buki karasa, buki nyerikana hake. Yakin, aing teh goblok jeung buburu ku nafsu. Eta sawah serbu bata, kalau kaja dibikeun ka silalak. Ngalana maka tidak hesena, ari mikir meringa sakit. Tapi, sila mud teh lalaki, sila nyok. Piraku aing, sila kudu aleku sila nyokeun, sila. Lamun aing geus jagjag sampai geus aya waktu nu sase eta sawah rek diakalan ku aing. Sabab kudu kapimilik deui ku aing. Cenah eta carana kumaha engke we. Lain ge si lemud aing. Si Ronyok goblok. Bah lemud ngomong sorangan ku kulutu sorangan berjem terus nepeukeun perutna. Pikiran mah kumayang we kasawah geus jadi hak milik batur. Malahan mah harita teh ku Mang Ronyok geus dilaporkeun ka desa. Malahan surat-suratna ge beres eueuh ku ciwakna. Sedengkeun abah lemud jigan kaedanan lebar kareuhnakeun lantaran dijual lain dibikeun lain ujug-ujug leungit we tina leungeunna. Tungtungna hatena panas jeung ting sareblak bae. Jungan pun sarta meloyong di kadudur imah. Maksudna mah harek ngalongokan hayam jeung domba berjeng beberah kasusahna. Ai sabab sakuduna mah bunga bah lemud teh. Lantaran tereh pangantenan ngan kajadian jeung Mang Ronyok sok ngaganggu bae. Kasubri para awargi. Kitu kaayaan bah lemud dina mangsa kiwari. Harita teh geus tepi kana waktu anu janjikeun. Jeung waktu ninggang mangsa nitih wanci anu mustari. Bah lemud kudu laksana laki rabi jeung biayah. Isuk-isukeun oge di imah abah lemud teh geus loba jelema. Tatangga-tatangga nu dareukeup diondang. Para pangurus diondang malah patua kampung jeung bapa lebe mah geus daratang ti isukna keneh. Lantaran kasebut panitia hajat cenah. Bah lemud geus sagedang dan rikeun ka ginding. Biaya oge geus aya dirinya sabab moal loba aturan rek langsung we cari rapalan sarta panghuluna diondang.
sedangkan di buruan harita teges loba barudak pintir di kelumpatan da puguh buruan lega teh atuh. Jika nugina budakna boga tempat ulin teh. Sabab satalina mah di pager jeung loba kebon, ari harita mah barudak oge meunang kasempetan pikeun ulin di dinya. Kubah lembut teu diganggu. Sabot kitu harita pok panganten nya teu bah lembut. Yang dua, yang sebalai sumbingnya nu di kaum teh. Nya menyang diulam atawan teh. Yang sebalai sumbingna teh. Sok sieun teu menyang we yo. Mangkani jauh ka kaum teh. Mun inditnya bolang malapul meureun. Ceuk bah lembut juga anu hariwan. Bisi Naib jeung rombonganna teu datang cenah. Ari patua kampung rikat ngajawab, malah ngayakinkeun pisan. Kek sagerap bebah. Yakin bakal sumping lah majikan lampena oge pan teh disanggakeun waktu sekali itu teh sadayana tos sanemun pokona mah sing tenang we dah da madalir nu ngariung mah seuri we lantaran ngarti yen Abah Lemut teh geus teu sabar hayang gerak perak di rapalan nu ngariung teh umumna mah kolot-kolot anu ngahaja di ondang ngadon ngariung berjung disuguhan dahareun sagala aya. Ya syukur atuh kitu mah jang tua bagatuh. Geura atuh bisa ya anu kurangnya kade. Ulah nguciwakeun kana sarumping Canutna atuh deui tempatna sing rapi jeung resik. Abah mah mau ambil mantuan Rek we abah mah ieu. Ina make kudu salampang jang lemut. Sawios calik-calik we sing raos. Sabab sadarupa pagawean geus diurus ku jang lebe jeung jang tua. Abah mah pada panganten jang lembut mah teu kedah seueur mut-mut ena teh mutan sayana ge tos beres. Ceuk Aki Ikin mangjawabkeun lantaran kasaksian ku manehna oge. Sagala rupana memang beres kalawan teu nguciwakeun. Bang lembut ngomong deui ku Taki Budula kalaki datang. Tadi ngahaja dihitah megat tamu di jalan. Tamu teh parantos samping ayeuna nuju ditanyakan haur. Pokna eta budak mora kagok mere laporan maksudna mah. Atuh terus patua kampung ngatur-ngatur di tempat. Dipariksa deui bisi aya nu kurang hade cenah. Bah lembut mah geus kutak-kitak we teu nah cicing. Kaayana mah arep makan tamu ku sorangan. Tapi Bapak RT geus ingit manten mapageun. Nu sejena tatan-tatan rek narima kasumpingan rombongan panghulu ti kaum. Teulilah buru anu sarumping, anu lempang teu heula mulikeun ka ginding. Make jas tutup jeung bendok citak selopna heran nina genjang. Digendeng ku Pak RT anu tadi mapag, rombongan panghulu geus tunduk. Sapadana dikalikeun saur susubuh meuli sagala aya. Kabeh menang milih anu pang ahadena. Cau nu gede. Wen anu haripu jeung ketana hade. Wajit anu tuhur jeung sengit. Ranginang ginu rangu jeung bersih. Atuh mulikeun ka ngabarak tidak sama. Para tamu harariung berjeng tuang leueut. Sanggeus tepi kana waktuna prak bae ngarapalan Abah Lemut. Ditikahkeun ka biayah. Sararea jadi saksi. Sarta sararea ngerasa bungah. Atuh teu kumusila oge beres akad nikah teh. Rombongan panghulu henteu lami terus we amitan. Ari panganten dihormat ku sarea. Terus ngayakeun acara wapingkung menikeun ka ngariung di tengah imah. Sararea suka bunga. Di umage milu ngariung diukna embungeun jauh jeung bapana anu pangantenan. Ngarendeng we kawas anu sieun tinggalin. Tapi teu aya nu ngarek da teu ngaganggu. Saterusna Abah Lemut jeung nu aya dirinya suka bunga nepikeun ka mangsa burit. Berandung puting deui waktu teh nyelek bae asap ti karasa. Komo ku jalma anu keur manggih kabungahan mah. Asa calila pisan. Padahal beak poe jebul minggu turut minggu datang bulan. Disaprak Abah Lemut kawin ka biaya teu nepikeun kana dat ieu teh. Urang gancang mi carita geus 5 bulan we lilana. Sedengkeun biaya geus tetep tumetep di imahna Abah Lemut.
Malah geus biasa dewe hirup sakumaha anu umumna anu rumah tangga. Bah Lemud ngerasa sugemaha teh lantaran pamajikan teu ngiciwakeun estuna nyukemakeun ka sarea. Malah nyeuma oge katida bungaheunana asa boga indung deui basana teh. Teu asa ka indung tere, tapi sabalikna pikeun biaya. Beukila teh beuki karasa. Yen di imah Abah Lemud teh nyatana aya nu beda jeung kabiasaan batur. Aya hiji hal anu kurang ngeunah kana hate biaya. Malah beukila teh biaya beuki karasa sarta nimbulkeun kacurigaan pikeun biaya. Panasaran jeung toleh jadi pikiran. Malah harita ge atuh biaya keur diuk sosoranganan di tepas harit. Kabeneran mangsa alam pas sore kira wanci tunggang gunung. Ari salakina nyata Abah Lemud keur neang cai ka sawah. Ai anak terena nu katelah nyi Uma aya di dapur keur marab hayam da kitu karesepna. Harita teh pipikiran biaya mimiti ngambang. Asal wang yang haripan peuting teh. Loba kahariwang jeung kasieun komo da harita teh malam Jumaah. Atuh puguh we matak nambahan seunggah pikeun biaya. Nek jauh deui we malam Jumaah teh asa cek keneh tas malam Salasa. Nah, meni gancang-gancang teuing ti Salasa ka Jumaah teh. Nah, meni teu ngeunah teuing hate. Nek aya naon jeung deui matak heran. Naon-naon sababna si Abah teh daek sare bareng lamun malam Salasa atawa malam Jumaah. Mun ditanyakeun ku aing terang ngajawab nu bener. Ngan ukur mere jawaban kudu teu pati kaharti. Heran kakara boga salaki anu pagawean di aturan beda jeung batur. Ti aya nu kaharti ku akal aing mah. Teu biaya jroning hate. Bae geus bibiti boga kacurigaan nu kuat. Timbul rasa penasaran hayang nyaho kana kaayaan salakina sabenerna. Sabab tiap-tiap malam Salasa jeung Jumaah Bah Lemud terasa sare bareng jeung manehna. Tisaprak pru kawin jeung Abah Lemud geus dibere aturan-aturan anu teu beunang dipondah deui. Nyatana unggal malam Salasa jeung unggal malam Jumaah biaya teu meunang sare bareng jeung Bah Lemud. Malahan mah kamar oge misah sabab imah Abah Lemud kacida legana. Malah kamar oge aya 8 sikina. Can kasup buah jeung leuit sarta tengah imah gede. Sajabala deui aya hiji kamar anu pantona pageuh jeung laliana nutup. Nu sok asup ka dinya teh ngan Bah Lemud we sorangan. Tah, hal ieu teh kabeh oge mata kaget pikeun biaya. Sabab teu kaharti ku pikir teu kahonta ku akal sababna. Panon poe beukila teh beuki handap bae. Akhirna masurup sarta kaayaan di lemur luhuran jadi ieu. Hawati sarta manuk geus recet di sarada nengan sayangna. Jalma-jalma ti leuweung geus barali pitulut di sawah jeung kebon. Sarengkeun biaya mah masih keuning ngajajan poli tepas kawas nu malaweung. Poho kana kawajiban jandela jeung anu perlu dibereskeun diantep keneh. Lantaran pikiranana kumalayang bae kang teu puguh. Neangan akal sangkan bisa ngaboker usia Bah Lemud anu teu mata kaharti ku pikir teu mata kahontal ku akal. Kalakan geus buri teh mangkani akal can manggih. Nya kudu kumaha sangkan bisa manggihan nu sabenerna. Lantaran aya omongan ka batur mah goreng diomongkeun ka batur mah rusia salaki sarua jeung rusia pamajikan. Nu matak lamun aya nu kieu teh kudu cakal ku sorangan tapi aing penasaran. Kudu kumaha carana ieu? Orang deui biaya mikir. Ai kaayaan kelah beuki burit bae.
lalai badut geus bari jilara metuk jeung reungit geus napu. Malah teh sila oge kurung abah lembu datang bari jengjing belut. Sukuna pinuh keneh ku letak sawah. Jikana bae can kaburu kumbah da burit manten. Padang impos lakina datang biaya meninggalin jagat inget kana kaayaan. Jungrang tuntus ka tengah imah kasampak teh ni umak keur nyenget damar. Ari jandela maruka keneh atuh buru-buru biaya nutupkeun heula jandela. Sanggeus beres leos ka dapur deuk nyadiakeun cai teh keur nginum salaki. Liwat maghrib ni umak jeung abah lembut katut biayah. Ambu yayah ngayung harita teh di tengah imah. Bah lembut atuh geus bersih sarta bajuna geus disalin. Malah abah make anu sareungit, sagarupana geus seungit meni meleding. Sarengkeun hate biayah mah kalaka beuki tagiwur. Lantaran kaayaan kalambu kiburit ari akal can meunang. Sabet kitu pok bah lembut harita. Yayah. Anaon abah? Ya, kurancaran urang dieu mah kabeh nagi nyebut ka abah teh abah. Piraku ai ka maneh nyebut ibi panjau. Sabab jodohan mang jeung ibi, abah jeung ambu, akan jeung ece, ai jeung akan kitu tah. Jumasal kana eta wayahna yayah kudu make kecap ambu. Ya, jadi abdi teh ambu yayah. Gitu. Sebab apa abah pan abah lembut. Begitu. Wayahnya we, ya kumanya gimana umur ngorak ini. Sebab dikawin ku abah dia kudu ambu. Itu. Ya mau matak goreng. Nangakeun kumaha abah ambu mah Tah gitu. Kumaha eueuhna naon saya abah ka sawahmu? Cek bah lembut ngeunitian ngomong ambu ka biayah teh. Terus nyot padudan pipiralikeun ka kemong-kemong malum geus kolot. Jauh pisan bedana umur jeung biaya. Teu abah, anda tara aya naon atuh biasa we di dieu mah tapi sabang sula di sawah kumaha parete abah. Tos wayah naon eta teh? Keur meujeuhna gede pare ambu. Lila keneh ka pangingan resep ayeuna mah digana alus parena ye sabab can aya tanda-tanda kuburit. Muga-muga ulah aya di kejadian jiga nu teu heuya. Malahan mah beak jeung sawah-sawah nang deukeut diclangkap mah. Dasar atuh ambu keur sia eta mah abah teh. Sarios teu abah ulah ngemut anu kapungkur. Nu ayeuna we anu kedah diemutan mah nuhun pisan pami parena sae sarta sehat mah abah. Heueuh bener kitu ambu. Ja abah ge geus boga pikiran kitu lah. Moal mikiran nu geus kaliwat nya teh geus kaliwat sok deui hate. Ae. Ambu, aya naon abah? ayeuna teh malam Jumaah lain kade ulah pohonya wayahna misah dewe HST lantaran ieu teh pancangan abah ulah sare jeung pamajikan dina malam Selasa jeung malam Jumaah asana mah mamatak rugi teu ngarugikeun ka ambu kade pohoyo cek bah lemud inget kadinya hatena rasa lempang bisi pamajikanna boga rasa penasaran. Lantaran lamun nanyakeun sok bingung piketapun keur nerangkeunana. Tapi untung ambu yayah mah tarnyieun pikasusaheun salaki. Najan teu ngarti oge nurut we ngan bari jeung ati-ati. Mangga atuh abah, ade ngomong abah ka salaki sejatuh teh kana parentah unjuk semangat sedang ringan. Da ambu mah henteu rugi ieu. Pokna atuh si ambu yayah harita teh digan heueuh nurut sarta tenang. Padahal mah hatena beuki bingung bae. Sabab can meunang akal anu sakira hade pikeun ngaboker rusiah salakina. Tapi tetep we ai paroban mah tenang, teu nembongkeun nu curiga. Atuh abah lemud oge ngerasa bunga. Sabab anu mata krewel. Syukur kitu mah Bu.
da cari mabisan kasatiaan ambu wabah sabab kudu gitu kasalaki mangalah nyaon ngadah tenang kasaria jahase usaha salaki teh maka mangadeulosnya cantu karasa manfaatnya ku pamajikan jadinya mah geura saliakeun sangu abah geus hayang dahara dieu baik pasangkeun na mejanya aya abah rek ka tukang heula sakedeung kituna teh bah lamun berjeun terus nangtung leos ka dapur sarta bijil di panto dapur teh ka mana leos sedengkeun ambu yayah ngahulang sajonjongan mah mana mikiran naon-naon bakal dilampahkeun ku salakina tapi teu kapikir antuk na maju nangtung sarta terus nyadiakeun sangu jengdengeuna lantaran geus waktuna dahar sanggeus beres ge diuk di dina kursi teng atuh ambu yayah ngalamun tunda kayaan ambu yayah kiwari urang Bandungan kaayaan Abah Lemud. Abah Lemud diharita teh teu di luar bae. Buru-buru asup deui bari jeung log hayam atah hiji. Anu kakarabunan nyokot tina sayana gebus ka kamar Rusiah kalayan teh kanyahoan ku pamajikanana. Barang tepi kadeo terus nyadiakeun susuguh mulikeun ka geus lengkep sagala aya. Kawan tugas biasa diayakin. Sasajen pinuh sanyiru aya dogan kelapa hejo aya sepaheun saturapin aya rejakan sagala aya ditambah deui ku log hayam atah jeung sarutu geek Bah Lemud diuk terus ngukus sakumaha biasa ngijabkeun sasajen sangkan katarima ku siluman anu ngageugeur di Gunung Kakapa sanggeus rengse buru-buru bijil deui nyampeurkeun ka ambu yayah nu geus beres masang dahareun eueuh urang jaang geus apa da Abah ieu si Abah bari gek diuk tina kursi gap kana piring terus nyuk sangu sacukil gek ambu yayah oge dieu malah nyuk mah oge geus milu ngariung kalawan telebat catur berat dalahar bangun poni ambu yayah oge teh jiga-jigan nguluwut biasa-biasa we kawasasari teu nembongkeun anu keur bingung ari pikiranna mah ambu yayah teh terus kumalayan keur teu puguh muter utik nyangan akal tarekah nu hade barang rek nyuk angin bray ambu yayah mangge akal renghap tarik napas jero cuy nyicikeun angin kena alas pok ngomong juling hate nya bener kudu intip ayeuna mah ku aing teh ulah cicingin sabab bisi matak bahaya memang ayeuna macan karasa da anyar keneh kumaha lamun geus lila jigana aing teh bakal begang balas mikiran anu kitu patut keun rek neka da engkan mah diintip saha kelakuan si Abah teh ku aing kadian teuing da moal matak duraka sugan sabab salaki ge teu bruk gah ka aing jiga aya hiji hal Rusia nu tutupan keun rek dijalankeun ku aing penting ayeuna kitu ceuk hate ambu yayah terus dahar deui beuki ngalimat bae meunikeun kasegur pikeun nutupan niatna anu sabenerna ari Abah Lemud mah teu boga pikiran naon jong-jong we dahar kalayan tenang da geus biasa kitu salilana ge bisa dapat palan jeung pada baturna direwong ku Surabangkung netampian jeung pasawahan mapaesan alam peuting harita nincak poe Kemis malam Jumaah sadengkeun anggalahar harita teh lekasat biring kalotor geus diberesan malah diukna geus palindah deui kana kursi tengah Bah Lemud ngelepus dewe udud paludan berjeng tanggah bangun nikmat panon perembeun tah hasib mikeun ka mulak kaluhur jiga minuhan tengah imah rengit ge kalabur baweun sedangkeun ambu yayah geus ngalamun deui bae mikiran pilampaheun anu sakira hade jeung aman
mikiran tata jeung cara nak naik kapara sabab kekehatena merenyeng hayang ngintip kelakuan salakina nusanyana barjeng diuk teh Ambu Yayah ge tatandahan we nempuan bilik ka langit bisi kurang kuat tapi teteh make garurung dina kai anu cukup gede lamun lempang teh mah moal paur datang tu kuat ngan can menang pijalanan nu hade sabab lawang paranan rahese ka hontalna ari taraje aya di dapur deui lang mikir lila pisan tapi akhirna mah arek nekat bae mawa taraje datang tu abah lamun bajong-jong di jero kamar ari anakna atuh nyi Uma tantu cibra sare kitu ceuk pamikirna Ambu Yayah jantung doh Ambu hei sok aya mun jantung doh bah lamun mepuskeun kaayaan anu sepi jemping panon ngareret ka Ambu Yayah ret di ka nyi Uma keur mame boneka Teh Acan. Kajian ya Acan mangan lamun geus tunuh sehari-hari tutuh sarengannya di kamar tengah ngarahaneut. Ari Ambu ditutuh kamar deukeut tepas. Abah marek kirakat ngarah gede rezeki euy. Ngarah loba milik. Doakeun ye. Ku Ambu jeung ku Nyai. Nya. Ceuk balemu daria pisan ngomongna teh. Mangga abdi mah bujang-bujang disuhunkeun Abah. Saos henteu oge atuh tawaleh ngadoakeun ka salaki sangkan gede usahana sing lancar. Dina sagala rupana nuhun kana perhatasanana kudu kitu atuh Ambu Yayah terus atuh ngusap beungit bedak dumadakan jajantung beti ratu grongkah pisan pikiran aku malayang kau teu pugu cep eueuh deui anu ngomong di luar mah kadenge surat jangkrik jeung gaang patembalan di pipir dapur katenge aya cihcir malahan mah patembalan jeung sibet gadung atuh karasana ku Ambu Yayah mah asa mata keung kawan tu harita malam Jumaah heuy jerai bulu punduk tebet jadi tim puriding ngawid-wid asa kado kumari diwancinya bialatan mangsa misah cagi carita rantuna lah insyaallah ini urang bangunan bagian anu ka 38 nya dina mangsa tur acara anu sarua bakal aya kajadian anu teu mibaka kulawargana bahlemun insyaallah ini dina mangsa tur acara sarua urang bangunan bagian anu ka 38 Orang cekapkeun heula dugi ka dieu pamirsa carios munjung kaberit atanapi dedemit Gunung Warangas dina bagian anu ayeuna nuju di Pedar insyaallah enjing urang lajengkeun deui bagian anu salajengna pamirsa sadayana sapunten mang dina sagala kelopatan atanapi sagarupi anu teu sakapagodos sareng pamirsa sadayana hapunten mang mungkin tetiasa nyumpunan sadaya pamunuti pamirsa sadayana sejak mafhum karena keterbatasan mang dina nayangkeun ieu dongeng Sunda sakitu tah panginten pamirsa hapunten sakali deui anu kasuhun urang cekapkeun dugi ka dieu wae insyaallah mudah-mudahan Bang tiasa ngaluangkeun waktu anu singget kitu kanggo teras medal ieu dongeng Sunda kumargi dongeng Sunda ieu masih keneh panjang sakitu urang kapiatur wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.